Salawe emak 25 sate kodok lagi colok-colok awewe zaman ayeuna make erok paponok-ponok cangkang jauh di pulungan cangkang lepet di bijenan ai hulu di diungan ai di bikenan aing teh hujanan kamari teh batuk jangan itu sarua jeung leupeut gerimis ka sore nageun teu boga kumis more nageun kemis paing kaliwon wage nu geulis ngicing di kebon tape protes deh oh bener tuh mobil Fiat, mobil PW, geus teu kuat hayang ngopi. Hayang ngopi. Alah, bisi kumaha. Dan itu tak simbol dina pawayangan banyak falsafah filosofi. Contohnya dari falsafah bambu runcing. Bangsa kita, bangsa Indonesia merdeka salah satunya melalui satu senjata syariatnya yang disebut dengan bambu. Ternyata bambu runcing lain sebatas bacaan dina histori hungkul. Bambu runcing lain sebatas bacaan dina kaca-kaca hungkul. Bambu runcing lain sebatas bacaan dina sejarah hungkul, tapi sing goreng bambu runcing aya makna falsafah. Apa itu bambu? Bambu itu awi. Ari awi teh lempeng atawa lurus, ari runcing teh seukeut tah lempeng ke niat, seukeutkeun hate jeung pikiran, yakin bakal merdeka dirina tina penjajahan nafsuna. Terus bambu itu awi, bambu lurus, bambu itu artinya lurus, maka luruskanlah niat sing jadi ibadah segala perkara teh. Nu jadi presiden ibadahku jadi presidene, nu jadi bupati ibadahku jadi bupatine, anu jadi kepala desa ibadahku jadi kepala desane, anu jadi RT RW ibadahku jadi RT RW ne, anu jadi ustad jeung dalang atuh kantengna ibadahku jadi ustad jeung dalangna, ibadah lempeng awi teh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia kajaba supaya ibadah ka mantena eta teh bambu runcing. Tuh. Kalau kita kupas falsafah loba dina padalangan mah bu falsafah filosofi pada kitu teh. Seueur maknana teh. Nya. Tah, nu mawi beda dalam naon dakwahna ustad jeung dalang. Ya, ai ustad mah seueur dalilna banyak referensinya Quran, hadis, qaul ulama. Ya memang kitu kuduna begitulah seharusnya. Jangan lepas daripada koridor asas legalitasnya. Ya. Jika nama kudu ngalagu heula leungeun cangkeun di bahaya minum dewek. Wios ngalagu heula wios. Tos tunduh dacan. Acan. Udah ngantuk belum? Belum. Lanjut. Wios capek. Saha nu capek? Nu capek mah nu dihandap sia teh. Nu di luhur. Nu gawe mah nu di luhur. Nu dihandap mah cicing. Nah karek seuri telat maneh teh. Ya. Kela dewek kinung heula. Seret. Ibu bade ngaleuweut ibu.
Bade ngaleut bapak tah urang ngaleut heulanya cai herang ya. Alus kene cai herang saya teh nahan ngajampe suku Cikopi heuh ngajampe ku Cikopi deh ibu ai susu maka seneng kuring mah ari ibu teh kunaon atuh aya masalah naon ibu dina hirup amok-amokan jual nawaran susu kana we ada gitu teh ya yang namanya susu mah ya yang namanya susu itu enak dinikmati sepanjang masa dalam waktu apapun susu enak arek hujan, arek halodo, arek panas, arek tiris susu selalu enak arek burang, arek peting, arek isuk-isuk, arek burit susu selalu enak hidup susu ari sih mau menceritakan susu naon atuh susu bona susu dalam budak detik mah susu murni nasi ona kapan eta teh susu murni nasi ona aya budak leutik nurutan susu murni nasi ona adena yang diwana nuhun ai kudu mere royalti mah dari budak mah caden nasional jadi nasional biasa lah ibu rek ngalagu kuring udah karena susu deh lapar aing acan